Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang simkuring di channel Goong Prasasti Goong Natong dijual. Dina danget ayeuna simkuring sejak nerangkeun ngeunaan pupuh Sunda. Di dieu tujuanna pikeun ngadedel materi wawacan jeung dangding. Anapun ieu pupuh Sunda ieu didadarkeun pikeun ngeceskeun pupuh naon wae anu dipake anu dianggo dina materi wawacan. Salajengna mangga urang pedar wae ngeunaan pupuh teh mangrupa ugeran atawa wangun ugeran puisi anu kauger ku guru wilangan jeung guru lagu. Guru wilangan nyaeta patokan atawa jumlah pada lisan jajaran dina unggal pada atawa gundukan sarta lobana engang suku kata atawa vokal dina unggal pada lisan. Guru lagu nyaeta patokan sora vokal dina tungtung unggal pada lisan atawa dangdingdungna sora vokal dina engang. Tangtosna nu kedah dipaham ku sadaya siswa nyaeta naon anu dimaksud pada lisan di dieu teh dina bahasa Indonesia mah nyaeta bait. Teras salajengna aya deui unggal pada gundukan naon ari pada teh pamit tadi di dia disebutkan pada lisan teh punten ieu sanes bait ieu baris tah ieu bait tah unggal gundukan teh maksudna dinya per bait ya. Teras aya deui nu keur diterangkeun nyaeta guru lagu nyaeta patokan sora vokal dina tungtung unggal pada lisan atawa dangdingdungna sora vokal dina engang panungtung. Engang teh suku kata dina bahasa Indonesia. Salajengna pupuh Sunda kabehna aya 17. Aya nu kaasup Sekar Ageng atawa KSAD, aya 4 nyaeta Kinanti, Sinom, Asmarandana jeung Dangdang Gula. Aya oge Sekar Alit nya. Di antarana aya Balakbak, Durma, Gambu, Gurisa, Juru Demung, Ladrang, Lambang, Magatru, Mas Kumambang, Mijil, Pangkur, Pucung jeung Wirangrong. Unggal pupuh miboga ugeran, guru bilangan jeung guru lagu sarta watak sewang-sewangan. Salajengna di dieu anapun karangan pondok dina wangun ugeran atawa dianggit make patokan pupuh disebutna teh guguritan atawa dangding. Kecap gurit asalna tina basa Sanskerta grat anu hartina nyusun karangan. Kecap ngagurit miboga harti sarua jeung ngadangding nyaeta nuduhkeun kana pagawean ngareka atawa nyusun karangan winangun dangding atawa pupuh. Salajengna pamiwawacan pantos dipedar dina materi sateu acana nyaeta wawacan teh lamun dina imah karangan dina wangun pupuh. Janten ngalalakon ari wawacan mah tah ieu pupuh nu mindeng dipake dina wawacan di antara aya Asmarandana, Dangdang Gula, Sinom, Kinanti, Pangkur, Pucung, Mas Kumambang, Mijil, Durma, Gurisa, Juru Demung, Wirangrong, Magatru jeung Gambu. Salajengna tangtos ku simkuring moal dipedar sadayana anu sering dianggo tadi pamit lepat aya kirang langkung 14 tah di dieu ku simkuring bakal dipedar mung aya 8 pupuh. Urang teraskeun wae dina pupuh anu kahiji anu bakal diterangkeun nyaeta Asmarandana. Asmarandana teh dina sapadana diwangun ku 7 pada lisan. Mana ari pada lisan teh? Tah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tah ieu guru laguna jeung guru wilanganana. Eling mangka eling berarti eling mangka eling 8. Tungtung sorana tah ieu nu disebutkeun guru laguna nyaeta i. Guru wilanganna tadi eling mangka eling berarti 8. Guru laguna nyaeta i. Jadi patokan pupuh Asmarandana dina pada lisan kahiji nyaeta 8 i. Jadi ieu guru laguna aya 7 dina 7 pada lisan teh 8i, 8a, 8e, 8a, 7a, 8u, 8a. Watakna silih asih silih pikanyaah
nasehat atawa mepelingan. Mangga cik urang tembangkeun nya. Eling eling mangka eling rumingkang di bumi alam, dharma wawayangan bae gagataya pangawasan, lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan. Eta panginten pupuh asmarandana ya. Anu kadua aya pupuh dangdang gula diwangun ku 10 pada lisan. Tah ieu aya 10 baris, jadi punten itu salapan sanes nolnya. Aya 10 pada lisan. Tah ieu guru lagu na sareng guru bilanganana mangga tiasa ditinggal watakna kabungahan atawa kaagungan. Mangga urang cobian haleuangkeun. Mega berem surupna geus burit, ngalang layung panas pipikiran, cikur jangkung jahe koneng, dahat tepalai tepung, sim abdi mah ngabenying leutik, ari ras cimataan gedong tengah laut, ulang kapalangnya bela bari paos, gunting pabelahan gambir kacipta, salami salajengna saparantosna pupuh dangdang gula di aya pupuh durma. Sapada dina pupuh durma diwangun ku 7 pada lisan, 12A, 7I, genep A, 7A, 7I, 5A, 7I. Ieu guru lagu sareng guru wilanganana. Salajengna ieu diwangun ku 7 pada lisan, 7 barisnya. Tah nyemutan deui manu disebutkeun guru bilanganana moal ngejat sanajan ukur satapak tetang ieu 12. Tah ieu guru wilangan, tah guru laguna ieu satapak berarti dina A, 12A. Lajeng biasa ditinggali deui baris kedua atau pada lisan kedua, katilu kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Aya masing-masing guru lagu sareng guru bilanganana. Urang cobian haleuangkeun. Moal ngejat sanajan ukur satapak, geus dipasti ku janji, mun tacan laksana numpes musuh saraka, henteu niat sejabaling najan palastrang, mati di medan jurit. Salajengna aya pupuh kinanti. Pupuh kinanti dina sapada diwangun ku genep pada lisan, genep baris. Ieu guru wilangana, ieu guru laguna. Tah nya aya genep baris, mangga urang cobian haleuangkeun. Budak leutik pisang apung, bapakku ngapungna peuting, muriling ka kalayangan neangan nu amis-amis, sarupaning bungbuahan, naon bae nu kapanggih. Eta pupuh kinanti. Salajengna aya pupuh mas kumambang. Dina sapada diwangun ku 4 pada lisan atau 4 baris. Guru laguna, guru wilangana
12i genep A 8i 8a. Ieu watakna prihatin sasambat atawa nalangsa. Mangga urang cobian urang halangkeun ieu pupuh Mas Kumambangnya. He manusa manakan niaya teuing teu aya rasan kaulah make disumping nah naon dosa kula. Salajengna saperantosna pupuh Mas Kumambang aya pupuh mijil. Dina sapada diwangun ku genep baris atawa genep padalisan. Guru lagu guru wilanganana 10i genep O 10e 10i genep i genep u. Watakna susah sedih cilaka tiiseun atawa cempling. Urang cobian urang halangkeun pupuh mijil. Mesat ngapung putra sang arimi jeung mega geus awor beki lila beki luhur bae larang klirik ningali ka bumi milari sang rayi Pangeran Bimanyu. Eta pupuh mijil. Salajengna saperantosna mijil ieu aya pupuh pangkur. Dina sapada dibangun ku 7 baris atau 7 padalisan. Guru lagu guru wilanganana 8A 11I 8U 7A 12U 8A 8A. Watakna lumampah nafsu sadia rek perang. Orang cobian orang halangkeun pupuh pangkur. Sejanya bak ngalalana ngitung lembur ngajajah milang kori tepuguh nu dijugjug balik paman sadaya nu ti mana tiluan semu rusuh lurah begal ngawalonan aing ngaran Jaya Pati. Salajengna saperantosna pangkur aya pucung. Dina sapada diwangun ku 4 padalisan 4 baris 12U genep A 8E atawa O 12A ieu guru lagu guru wilangan pupuh pucung. Watakna piwuruh wawaran kaget atawa eling. Contoh ibu pucung. Lutung buntung luncat kana tunggul gintung monyet loreng lepas luncat kana pager dengdek bajing kuning jaralang belang buntutna. Salajengna saperantosna pupuh pucung aya pupuh sinop. Diwangun ku 8 padalisan. Guru lagu guru wilanganna 8A 8I 8A 8I 7I 8U 7A atau 8A 8I 12A. Watakna sinoma gumbira. Mangga urang halangkeun cobian pupuh sinop. Warna-warna lauk empang aya nu sami jeung pingping pagulung patumpang-tumpang ratna rengganis ningali warnaning lauk cai lalawak pating suruh sepat pating kocepat julung-julung ngajaling jing sisi balong paling bing sisi balung bang. Eta panginten pupuh anu pamungkas nyaeta pupuh sinop. Hapunten boh pilih dina terangkeuna kirang eces jentre
upami misalkan anu kudu diterangkeun di semoga tiasa di kolom komentarnya. Hapunten anu kasuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.